Aku sengsara, oh karena dia sengsara, sengsara. Biasanya yang nyanyi sengsara gitu. Arek teh sengsara kumaha tuh Mang Dede, pepelakan coba. Neangan bera kayak nama maraha Mang Dede. Aduh, harga cesin coba cebu deui. Kumaha tuh? Anaknya karek bagi kota ieu teh. Urang ka kota we dah. Kesempatan daripada pegawaian, kurang ke kota we lah, yuk ngiring lah. Gawe naon atuh di ditu? Ada loba di ditu mah gawe na ge. Nah di ditu mah. Aya bangunan aya. Seperti ayeuna seperti naon teh? Arek mamawa sepeker teh ning nu nyanyi. Ngamen. Jadi seperti di terserah di Jakarta mah loba proyek mah asa urang daek. Nah gitu. Proyek suga proyek arek hadiah wae. Proyek. Udah di diga mah. Apa di kampung pasti proyek nah hadiah mereka di loba. Eta mah nyindiran teh bener-bener. Beneran di kampung mah. Aduh, ya daripada sengsara ya aduh. Emangnya cacahan nikah ayo we. Bang, ngiring aja nih. Ayo tuh si Abah tuh cenah. Coy, kita batah kan sengsara we. Nyanyi ulaheun urang nyanyi sengsara, sengsara ulaheun pagawe we cenah Jakarta di kota aja mah. Mbah urang daripada nongkrong di imah wae moyan wae. Mending ge milu gawe si aya kahayang. Walai pengalaman cing di lembur wae mah. Di imah wae mah. Bener pisan. Lain ieu teh jadi loba nu nyarekan urang. Mah teh bener-bener hayang gawe, hayang duit. Gawe heula, milu ka kota. Di kota lain tempat duit lain. Pencarian orang kerja, gane orang kaya milih. Tapi ulah ngamen tuh meunang pemerintah tuh meunang ngamen. Ulah, ngobrokeun batur we ulah. Ngamen tuh meunang. Tapi orang da ke Jakarta ngamen dirajia. Siap. Setuju lah. Iraha. Sukan lah. Ayo. Cerita nama di perumahan ya teh. Yo, nage kabar nama di perumahan cara gawe. Gawe perumahan. Milu daripada ngamen teu meunang dirajia. Ya, nuhunnya banyak. Ayo, mangga. Kabarnya. Ya, mangga, Bang. Ulang bohong ieu sampur. Ayo. Woi, cuaca tanya panas, balik hareudang di haus duh. Balik sarekan kumajikan, lieur kumahanya bari jeung aya dulur teh hayang kawin deui. Kemana gitu aduh. Bingung aing Lur kenaon biasa lur. Ulang-ulang teu pararugu awas bisi ka asupan teh ngagrebeg tepugu. Oh eta mikiran ieu mikiran teh aya dulur arek kawin. Heeh, ngan kudu aya wali cenah. Heeh. Tah urang teh bingung gitu. Oh, wali. Atuh gampang eta mah. Wali band teh eta lihat. Neangan wali band itu kan punya wali band eta. Lain wali band. Eta wali geuningan. Heueuh wali band ning sok gerak udah merenang eta kan loba wali band. Wali kelas. Salah dewa ieu mah ngobrol jeung nu kieu mah keur mah aing lieur datang ke kieu patut geus bae balik emang tua geus kieu geus bae balik nyoba ilmu ya anak ya sugan masih kena asak gitu terus di mana itu tugang tegeg gua ya diuk lah daripada tugang tegeg di paruguh mah naon tingali emang bisa sulapnya bisa nyata mah tak kikian ge urang teh nyoba ilmu gitu sugan urang masih cicingnya aduh jadi kompan masih biasa masih mana itu kan tugang tegeg gua deui ya aduh Naon teh kumaha teh? Naon maksudna? Ieu mah eta kompa. Aya suara anjing. Coba ku anak cicing. Tuh. Nya obat atau naon? Tuh, ing tah euy. Tuh.
Antepkeun wae gitunya. Sore deui Ah, power balik wae kitu. mau balik. Tapi urang teh poho deui Dia ka popohoan dia teh. Ya. Mang ai ning. Naon gitu. Sohibana ku urang nyoba ilmu jadi nu kieu jadi kumaha nya Siap, aing poho deui teh jauh ilmu na Balik deui. bisa antepkeun ya.